Astagfirullahaladzim. Dong dia. Pandai cepat. Iya. Pusing. Nah, duit kemana ya? Bocah belum gajian. Kalau nggak mau jaga gimana ya? Usaha ini apa nih? Bu, RW nih, wih, pas jasa ya. Waalaikumsalam. Ya Pak RW. Ini anak-anak pada nggak mau jaga ini gara-gara belum gajian 2 bulan, gimana ini? Ya kalau bisa kasbon lah, yang penting buat nyambung kehidupan mereka itu. Ini udah marah semua ini anak-anak, ada yang mau jaga ini. Oh, oke lah. Ya siap OTW nih, OTW ya. Oke, terima kasih Pak RW. Oke yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan nih dapat kasbon ya. Mantap ya kasbon. Semangat nih bocah. TV belum. TV renyah cuek. Sendal di mana ya sendal? Yang kemana ya budak pada nongkrong aja? Itu pohokan tuh. Astagfirullahaladzim. Paspon belum dapat, ada segala. Masya Allah. Bengkel. Ngopi sih. Ampun aing mah aja. Kudu baik pandai mah. Udah kabarana itu harinya. Mang. Bagdung izinkan bae. Main kopi mang? Kopi hidung. Biji be. Kopi hidung kan nih. Atau emang kopi hidung sia. Kopi hidung mang. Panas ya. Yuk. Udah nah itu kopi aja. Bawel kita budak. Maaf. Ih, taruh bahan ku nanya dihandap. Ay sia. Diwaring hukum Magnum. Motor bit ember. Cuma salah buat lo gitu. Masalah banget. Apanya coba? Gunung lo masalah buat gue. Aduh. Kan sia jalan. Tah, kopi jiwa ini mah mantap. Kakak, aduh. Kudu. Mantap ya. Kopi ya. Ya, siap. Yuk. Jalan. Itu lautan juga. Biasa. Enggak, biasa be. Sama itu mulut bayang gue. Syuting mobil. Jalan. Bayang. Salam. Mang atuh ini dia tuh, Mang. Ngopi tak ajak aja. Kok ampun emang. Ih, bunyi banget sih. Naon? Siap. Ngopi ajak-ajak kan nelpon naon. Tah, kopi tah. Anggapnya ada di base camp na meureun. Ih, ampun emang. Ih, jangan tawaran aja. Asal aja salah aing. Udah bulan kesulah. Corona kiwari mah. Mesen deui ih urutnya bau hanyir awas sia. Sumpah bau hanyir jasa. Mani ih. Cukup Bang. Baju put. Baju put. Saking nyeri jasa ya. Usaha. RT. Aja. Kebenaran. Ih, eta suku kunaon Pak RT? Nyeri jasa ya. Ih, yuk ini pada.
Bisa bikin pewan. Yang Pak RT yuk. Aduh, kemana ya? Kemana Pak RT? Antarkan ke rumah RW yuk. Kemana? Kasbon. RW. Kurang antarkan ya, Daek. Ya siapa bayar? Kurang bebek, ngojek. Dibayar tuh. Goceng Aing samang baeng. Aduh, Pak RT tuh warga anak, aduh. Si ala ribut bae budak. Kumaha ya bayar Goceng. Oke, kopi B. Mampu cing, mampu. Nah, ini. Kurang goceng. Cuma motor tuh. Kurang. Motor A. Pinjam ya. Punya. Buruan gerak. Yang kurang bae PRT lah, langsung berangkat. Aduh, emang sia sih. Makin bincang di bae, teman. Kumaha ya? Sia-sia teuing. Kurang berangkat ke mana mah? Berangkat tanya dong, dia. Oh, Dek. Yuk. Pandai ceklan. Iya. Tilu kali. Mau sia ke karena ini gara-gara baik. Oh iya. Sia aja. Ampun Bang. Kurang bercanda sama ulina Bang. Bercanda, bercanda gitu. Ahok siapa gede. Siapa? Ih. Si gara-gara sia yuk. Bisa kumaha dia yang ngopi ki hari mana? Duaan di bae aing mah belenek mah aing ke sia dong. Ampura teh. Itu aja coba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Pak RT. Aya naonnya, Pak? Ya, neangan Pak RW. Aya di imah Pak RT. Oh, oke. Nuhun lah, ya. Mangga bae ka imah be nya. Oke, siap. Oke. Nuhun. Ya. Ayo, Dok, ayo, Dok. tarik. Kemana ya RT? Cina mah dekat dia tadi nelpon. Tangguan, bae. Jam berapa ya? Udah KS pan ditunduh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya ya ditangguan di tadi ya. Aduh, iya lempang, iya ragap ya. Nah, mereka gitu. Jeblos. Gantian Iya, tuh. iya. Salam mana gitu. Pak Jager. Alhamdulillah jaga. Calik. Boleh duduk, boleh. Boleh. Ayo naon teh budak teh? Aduh, pusing. Orang tiala benya, ibu uruskan berduaan. Kemana dok? Ini rokok heula biasa. Kamu di depan RW mata ngarokok meureun. Oke tuh. Berapa datang ojek. Ah, Emang ada kasuan beraha teh jeung budak tiluan? berapa ya? 600 meren ya? 600. 600 berarti cukup meren. Cukup 600 yang tiluan. Oke. Oh, itu dicokotan ya duitnya di jeronya. Oke, siap ditunggu. Tangguhan ya? Oke, siap. Untung aja numerekan. Coba. Ribet ngurusin si Abeng nih. Kaprak barang. Kumaha Mbak, daprak. beres cang. Alhamdulillah. Dapat kan buat ngopi mungkin. Ya, alhamdulillah ya. Air rezeki tiluan nya, jeung si jeung anggota kabupaten tiluan ya. Oke. Jadi terima ya. Oke, yuk. Benar 100.000 ya. Saksi ya, Dok. Ya, pastian. Dok. Oke, bae lah sia mah. Orang keur ngurusan bisnis sama ya ke mun gol diberek wae. Ya. Pak RW, Heeh. ngomong-ngomong kantong-kantong jadi RW gitu sih. Ibu-ibu nu milih. Boleh jadi bintang film merenya. Dadokna meureunnya. Jadi YouTube kos kieu ya. Terus si eta teh si Amin. Ya, amin we. Kemana jadi RW? Saya mau kantong sih. Sebalik bela beusi masyarakat teh rokok ngajak ka mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun. Ayo. Ayo buru Dok. Tunggu Jager teh. Alhamdulillah. Mentang-mentang senang dulu. Aduh, iya deh. Baru gak kemana anak buahnya. Aduh, informasi akan di ke komandan dia. Informasi ke, kasih mereka kabar ke komandan. Coba ya, si kenyang di mana ya? Aduh, apa ya?
Mana sendiri ya? Halo. Di mana, Nyeng? Di mana? Jalan di mana ke naon? Oh, ojek sih ya? Emang lu pegawaian gitu? Hah? Kunaon, Neng? Kunaon? Tuh si eueuh informasi ka komandan dia. Duh, si budak eueuh. Si age eueuh bingung aing ieu. Tuh. Oh atuh. Aya di sampingan mah. Oh, komandan bagi lieur yo. Aduh, di kasbon ge pan can aya kabar-kabarna ieu lah. Kasbon ieu jeung anak buah ye jeung sorangan ye si Kenyeng jeung si budak ye. Ye supaya aktif deui ye, jaga ye di lembur. Atuh ho pugusan ye eueuh kabarna ye RT ge ye. Mana ye? Hah? Oh, engke urang engke komandan dek keluar ye. Jangan angin ye aduh. Hawa lieur ye pugusan ye pikiran dia lah kan gajian ye kaspor ge ye teh nyaho ye lah teh nyaho pasti oge ye si RT na ye lah. Oh tunggesnya. Oh oke lamun ieu nelpon deui ke komandan di kabaran deui nya. Oh nya. Oke ho yuk. Yuk, waalaikumsalam. Yo. Keluar lah. Angin ya. Duh. Lieur ye. Pusing lah, gajian, emang pas polisi RT. Sudah be, polisi RT. Mana ya? RT di mana yuk? Aduh, main nanya si komandannya. Apain langsung baik ke komandan? Apa gajian dia apa? Kebeneran ya gajian mah ya. Keren narik ya. Lah, mending kau yang samperkeun bae mending namanya si komandan. Bola amatnya itu budak. Oh, eta teh ka harti ini. RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, bos. Buset, ieu bos. Wih, bos somai. Masalah ge. Alhamdulillah, bos. Lain arek nanya ya. Naon ieu? Kumaha ieu, bos? Ai si budak, mau teh si budak. Oh, Eta mah ieu hansip di dieu. Eta ti kamari Naon? dagang somai tah ka urang. Di kamari can balik. Can balik. Oh. Si kumaha tuh? Nungguan teh. Kamari mah aya jeung urang. Ai kumari mah. Nah, jam cek ieu gedeng ieu. Biasa aja jam cek ieu. Ngalieurkeun eta budak. Ya banges budak begang hirup deh ge. Atuh ente kalau diterima. Tanya nyaho kan tadi. Emang jadi interview. Teu kurang. Teu nyaho urang. Ai si eta masuk omongan sih. Aduh ngalieurkeun eta mah budak hiji. Aduh, ilah. Gua kowe ieu kan setoran. Kumaha ya ngomong ka bosnya. Aduh. Wow, aneh jasa. Omai. Tah, bos jauh nih. Positif anak gue ente, bos. Sip. Gerakkeun. Sampeurkeun atuh sampeurkeun. Kena teh nyilik be, Mang. Moal kadenge. Sampeurkeun. Tah. Dag, Omai. dag, Aduh, iya. dag, Ka mana ya orang ieu? dag. Eta sia. Dag. Hei.
Astagfirullahaladzim. Bos. Hei, kemana baik sih ya? Di kamar. Sehat, Bos. Kok aing ngetangan. Kemana sih ya? Hei, dagang bos ya. Aing sih kembali kemana? Ah, ya di, mau majikan mah. Iya. Bos ganteng amat ente, kos Ariel Peter Pan. Ih, celo, boh. Ilah. Hah? Aing nanyakeun di setoran loh. Hah? Nanyakeun di setoran. Mana setoran? Jauh sih kayaknya nggak ada emang ngojek cenah. Setoran somai. Naon? Iya, setoran duit. Duit mana duit? Somai. Duit nah. Cobain yang nempoh lah. Naon? Somai. Tebokar rokok mah. Ih, Naon sih? nempoh lah. Tebokar rokok mah baru borot rokok. Somai, hang nempoh aing hang nempoh. Astagfirullahaladzim. Somai beak ya. Alhamdulillah. Duit mana? Duit nah. Duit. Ah, Duit. Dia mana? ape? Duit. Hah? Iya, duit. Duit. Setoran. Wah, beres jeung ulek mah. Tenang, beres, Bos. Bukan nama lancar be, Bos. Tuh, duit. Kan iya dua poe iya. Hah? Dua poe mahi kana naon sih iya? Naon? Kana engkol ge moal mahi sih ya. Oh iya duit setoran ieu. Hah? Duit sakieu moal mahi engkol ge moal. Naon? Moal mahi engkol moal. Embung ka jauh mah ka Cikokol mah di dieu bae ge laku. Kadekeun duit na. Naon sih, Aing Bos? balik, Duit. nek balik. Setoran. Oh, setoran. Ieu kurang sih ya duit. Gajian mana? Atau ke heula hitung heula somaina ka mana ieu somaina? Iya duit kan ieu duitna. Nempoh heula aing nempoh. Di ieu duit. Ke heula. Somai beak. Duit menang sakieu. Kusa dikamanakeun. Lo balik? Ule teh. Ah, Jatana ya kudu gope. naon? 500. Eta ieu. Ieu, Eta? mau per pego. Ieu berapa duit ieu? 50, 150. Oh banget. Heula, hitung heula barata. Bangkrutkeun aing saya nama. Duit sakieu sama beak kemana? Naon? Iya, duit sakieu sama beak dikamanakeun Oh iya, duit, Dit. Duit ieu malen kertas. Pemain beak naon deui? Dikamanakeun. Gajian. Heula. Anak nang gua di mana balik Duit tadi kamanakeun ieu. Eta Kamanakeun ya duit. Kadekeun deui sia. balik. Lain kan dekeun deui duitna. Oh. Duit. Hah? Duit kakeun eueuh. Ieu Pake nganjang lain ku sia. aya perlu naon jeung Mang Ujang. Geus enak ya bae host. Bos, aya kieu be bos nya. Urang ieu kan di setoran ieu, urang minta gaji bae ieu. tenang. Gaji. Geus sia isukan mah ulah dagang deui ho. Oh, atuh karuhan dagang deui mah. Ulah. Jar lari ule mah ho. Ulah dagang. Sokana mah. Oh, Ulah. ge boga Eh. anak gua kas ule mah. Dengekeun. Hah? Oh. Ulah dagang deui. Hah? Ya, duitna ku sia nya. Oh. Jeung pamajikan sia, jeung anak sia nyusuh ho. Lu naon sakieu ieu? Atuh kan duit nage eueuh. Dua poe dagang sakieu. Duit nage eueuh tuh. Geus lah. Nah, yuk. Asan Bonus ya, bonus. Lain. Hah? Geus, amal bener. Iya. Anak gerak balik. Itu mana? Iqbal pengen gerobak mana? Itu anu dagang deui. Oh, sukan pre. Pre. Pre sukan dagang deui, sukan deui. Ulah. Hah? Ulah. Naon? Ulah dagang deui ulah. Tanggal 5. Enggak. Enggak ulah dagang balik juga gitu. Kebalik. Yuk. Teh jeung anak sia. Itu atuh ulah ieu mah jeung modal aing. Balik lah aing bicara nama. Lur, nuhunnya balik heula. Oke, siap. Kade. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Oh, iya. Aduh, masa tolongan. Udah, ada Wudi teh mah yuk. Balik. Oh, elah sama ente. Weh, Ceng. Di mana? Ngojek ente ayeuna. Di mana? Hah? Di mana? Iya, sorangan. Gerobak mana? Hah? Gerobak dak. Ah, itu jangan komandan di mana mah. Ilu aing, hareup. Ayo gajian. Hah? Gajian tadi telepon komandan. Kulit amat mengilu. Ayo gajian di komandan tadi nelpon. Telepon teu? Urang enak kayak komandan dah yuk. Oh, iya ke komandan. Yuk, ke komandan yuk. Itu kok. Hah? Di mah komandan kan we. Hah? Di mah RT poho aing. Lumayan ya, udah dapat kasbonan. Telepon si Ableng ya.
Halo, Bleng. Posisi di mana posisi? Posisi di mana posisi? Udah Oh. Udah merapat ke rumah RT, merapat sekarang nih. Ini dapat kasbonan tadi dari RW. Dapat kasbon. Oke, udah merapat buruan. Oke, anak buah di bawah anak buah. Oke. Siap. Yo. Dah, si RT nelpon. Rupanya juga kasbon yo. Aduh. Nah, nempel lebih lah. Nah, si RT yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak buah mana anak buah? Ya, hoyo enak nih teh. Ayo, nelpon segala itu. Ya, kasbon beh lah ya. Ya, kasbon ini tadi. Kasbon mana teh? Gajinya mah masih ditunda. Oh. Ya, beh. Diberi kasbon doang. Ini kasbon ini boleh. Ayo gajinya lah, gajian ampunkeun. Iya boleh minjem dari si RW. Lah ieu anak buah orang aduh. Bisi Bari orang ieu. gas. Ngeluh kabeh ya anak buah. Ini si Ule, Heeh. Kenyeng, Heeh. komandan. Babe. Oke. Boleh dimakan sendiri. Ah, iya anak buah yuk. Aduh, ya orang nelpon nya, ke Oke. anak buah yuk. Pokoknya bagian udah. Kena KDB heula nya. Heeh. Supaya nyerahun yuk. Oke, oke. Diberi kasbon yuk ke RT yuk kita. Oke. Ya. Oke. Oke. Ngerokok lah, ngerokok. Oh, itu RT tengah F. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Kelong TV 7 mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.